Buat atuh. Cek, nak kalau kamu aja sih. Cik. Tasya, wali kain sih ngomong aja. Oh iya. Ini parah nih. Darek naon mang? Olahraga. Olahraga aing yo. Oh, sok atuh tah ame teu beuteung budayut teh. Heeh, puguh. Aing geus melihat udon. Mana kenain? Lain kitu atuh. Olahraga aing kecil. Lain kitu di luhur leungeuna kieu. Namanya osok gitu nu kitu, Cil. Wah, kecil aing mereka nu kieu fitness. Hebat si Acil. Bisa gitu mah. Sik aing pangnyontohankeun, Cil. Iya. Tempokeun ya. Cik atuh angkat Acil. Sia mah kantun omongna wungkul eta teh. Mang berat ya Mamang. Acil si ate kantun budak edek da wungkul. Aing kitu. Nya Mamang nih jadi kieu aing sobat bobogohan ye jadi ripuh. Sal urang ka mana ayeuna atuh tuluy rek ka Ciamis heula rek ka tasih heula. Panas kieu nya aduh. Ini teh bau naon, Pak? Bau naon? Ih. Ini bau kitu. Ji. Nah teh mani Mandi nah meureun mamaneh teh kurang moe bajuna. teh make parfum, Pak. Poho teu kabawa euy aing poho aduh. Meuli heula atuh salji. Ieu duitna ya? Ya apa itu melihat barang ya. Tadi dinya tak sana tah. Di mana aya kitu? Tadi Apila parfum. Oh iya pati ya pang meuli heula. Riogi parfum. Abi bade meser sate aya. Ih, data aya sate di dieu Nya mah. meser parfum atuh neng kira meser sate ah. Mangga bade nu kumaha. Yang paling seungit harum pokona namanya. Oh, teh. Siap. Nu sengit da ieu awakna rada bau. Aya ya rekomendasian. Sok irakeun pisan sia. Pan heuh ieu. Tuh. Mangga cobian anu ieu. Dijamin pami nganggo nu ieu mah janten pangseungit mah. Aduh, bener Muhun. seungit oge euy. Ya. Iya cocok. Heuh seger sengitna. Meser atuh lah. Bade nu mana? Ieu we 2 botol. 2 botol. Botolna bade nu Mana rek, ageng Moy? ngatan pinu alit. Rek atuh. Bade nu ageng ngatan pinu alit, pami ieu nu ageungna 60, pami ieu nu alitna 40. Yang sedang saja. Sedang. Maneh nu gede nu leutik. Iya, nu sedang ieu. Nu ieu we neng. Nu ieu we. Mohon. Ada mal duanya? 2. Diantos sakedap. Mangga. Mana Sal. neng geus mah? Nah, Bogoh teh maneh. lamun ibarat kata orang dititah milih nu mana, Pak? Ari cek bapak mamaneh mamening keneh nu ditiung kopi. Heeh. Bapak nu tiung hideung. Nah, hampirin bapak sagala. Cih, Urang, iya mah. pan ieu mah ibarat kata pirang keke. Cih, apaan geus boga bapak mah? Cih, pan ieu mah ibarat kata sia mah milih. Maneh nu tiung kopi, bapak nu tiung hideung. Cocok teu? Wah, bapak mambungsan eleh cicing geus kolot mah, Pak. Suwisan sagala tah. Sia mah. Cih, sia mah geus kolot mah sagala aing geus kolot kitu Allah. Era Pak kuis, Pak, ulah kitu ah. Gandeng, aku segala di Mangga atas. Bentar. Muhun ke pami isi ulangna kenging diskonnya. Oke, Janten diskon. uwi deui ka dieu. Oh. Muhun. Bayar heula, Bayar kumaha atuh boga duit. Hayang kieu heula teu kuasa kedeung. Bayar tak ieu neng. Janten 80 A. 80? Muhun. 80 teh. Muhun 80. Ih, bapak aing hayang kiis sagala atuh alasan teh. Ngomong we teh boga duitnya. Kita asis Muhun na. A. Angsuna kelasa. Mohon. Aya neng angsuna. 20. Nah. Nyanggakeun angsuna. Mohon haturna teh. Muhun sami-sami. Ih, aing mah. Wah, Enggak sal. enggos ah aing teh hayang ulin deui ge. Masak bangkar ulin yang kolot teh ieu mah. Nah bangkar kumaha pe sal pirang ngaduitan parfum sakitu sia teh. Sakitu. Heuh, aing duitna sakitu-kituna, Pak. Deui atuh aing Kira digantian atuh sia teh. Bina-bina teuing. digantian. Waduh. Wah, kabarna si Kancil. Kancil. Ana Andri. Yo, pantuan Cil. Pantuan ngadorong Cil keluar. Kayak ku ini bare. Ajaran tumpang sepeda ya. Lah, sia masuk ngabobohong, ti lagi aing diajak, teu diajak kalau ditinggalkeun ku ngudag. Mau ada mah Cil, bener Cil. Aing masing sunting sundam. Coba aing didorong tapi ulah bohong heuh. Oh, kalau paman sok dorong heula tuh ya. Dorong atuh Cil. Berat ya.
aing teangan di lando. Aduh, leles mang. Pan aing dorong sepeda si Burik ya. Pancenek nempopoli maneh mah yap. Kalem mang, hayu. Hayu mang, kalem. Asia matar baru ku kancil. Cenek mantuan aya aing kumaha tuh kancil. Sorry Rik, koma aing mah ieu mah dunungan. Kayak aing dipecat atuh. Ndayok naik ke mana gitu? Si kancil keur mantuan aing ya. Aing ngek nempopoli heula Rik, si Kancil geus janji ti sore ka aing. Yap Kancil. Pakai helm na yo. Ya, pakai helm. Anjing. Mang, oek. Mang. Anjing. Naon nu dirasa si Kancil? Anjing Mang Dayok yang helm tenan. Oek ye. Kancil. Dibalik sia teh nyuk. Astagfirullahaladzim teh bisa di helm-helm acan kuat naik. Kancil lah tinggi lu lah jeung aing we atuh aya aing kumaha. Engke we Rik, mana mah kapan-kapan lagi. Heuh iya buat geura naik lah lo pesan omong. Dua Kancil naik. Awat atuh Acil, ya teh kulit mantan. Iya acil nu dirasa tuh. Sok acil mah didorong, kur cil. Sok buru. Bisa telah aduh. Cil. Awat atuh. Acil, nakala kamu acil sia. Acil. Nah sia kalah kamu modal atuh Acil. Biuk acil. Aduh, sia Acil kalah kamu modal kan. Sorry Rik, tengah aja. Sia acil tengah aja. Irung aing rusak ih biuk deui. Sawan kamahena, sawan tukarisut. Awewe jeung lalakina tarupa kudaan. Dulu, si Acil mau naon, Bu? Terus acil pakai resek emang deket. Ah! Cil, nasi ieu mau nono resek dong. Yo, siapa teh nu kieu? Nu kieu buah naon ye? Nasi nyolong Aceh di mana Aceh? Budak-budak mana geus nyolong Aceh? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Ojek si acil bisa-bisa wae. Dek, mentak acil aing. Oh. Dah, embung bongan ngahina ka nyebut menang maling. Cih, Tasya, wali ka aing sia ngogo aja. Oh iya hati yang akan saya teh Burik teh eta mah cekang na hungkul. Hah, pondar ada di dia oh itu di dia. Kau na ieu. Mantap, buka senang. Nah, ngana ieu. Anjing. Nak kieu sama ya? Da imah cangkang. Ah, si acil meureun ka aing ngajailan. Ah, jadi si acil. Anjing. Si Aceh gawean. Awas si Aceh.